Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Wallahu a'lamu bimuradi. Watlulan macakeun sira Muhammad ya Muhammad duhai Muhammad alaihi mingatasi Yahudi Yahudi naba ing berita khabar tegese berita allazi wong atainahu kang nekani ingsun agung ing ladzi ayatina ing sakeh ayat ingsun agung fansalakha maka naripa lepas ya ladzi metu ya ladzi minha saking ayatina kharaja tegese metu ya alladzi bi kufri kalawan ngagawa kakufuran alladzi kama takhrujul hayatu min jildiha kaya oleh metu apa ulah saking kulit hayat wa huwalan utawi alladzi Bal'am ibnu Ba'ura iku ki Bal'am kang putra nang ki Ba'ura min ulama Bani Israil alat saking ulama Bani Israil suila ayad'u ala Musa kang den jaluk ya Bal'am ingin ta ngadu aya Bal'am ngaduakeun madarat ingatase kanjing Nabi Musa wa udiya ilaihi syai'un landen paringkeun ilaihi maring Bal'am apa suwiji-wiji fada'a maka ngadu aya Bal'am fam qalaba alaih maka narima balik ya doa alaihi ingatase Bal'am wandala lisanuhu lan narima ngambai apa lidahe ya Bal'am ala sadri ingatase dadane Bal'am fa'atba'ahu syaitan maka ngalutihu ing Bal'am sapa syaitan ay fa'adrakahu maka nemu ya syaitan hu ing Bal'am fasara qaridah maka dadi ya syaitan iku kancane banget fakana maka ya ladzi atawa Bal'am ladzi iku min ghawin tetep saking wong kang tunaka. Walau syi'na la'rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi idh tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Wallahu a'lamu bimuradi walau syina lamun ngarsakeun isun agung warafanahu maika ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayatina bi an wafiqahu lil amal kalawan yanta maparinan topek isun agung yakne nulungi isun agung ing ladzi kadue lil amali beramal walakinnahu lan tetapi ladzi akhlada iku condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ilal ardi maring tanah dunya tegese dunya wa ma la ilaiha lan condong ya ladzi ilaiha maring dunya wa taba'a wa hulan nganuti ya ladzi ing hawa ni ladzi bi du'aihi ilaiha ing dalem ngaduakeun ya ladzi ilaiha maring fawadanahu maka ngasorakeun isun agunghu ing ladzi famathaluhu maka utai sifatan ladzi sifatuhu tegese sifatan ladzi kamathalil kalbi ku kaya sifatan asuh
intahmil lamun ngusir siralaihi ing atase kalbi bitardi wazajri kalawan ngusir wazajilan lidah yalhas maka ngelel ya kalbu yudli tegese ngelelkeun ya kalbu lisanahu ing lisane kalbu in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbu yalhas maka ngelel iya kalbu walaysa gairuhu minal hayawan wanal hayawani kadzalik Nuralala palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu jumlah tasyartiha lunan utai jumlah rorona syarat iku dadi hal kama salil kalbi intahmil alaihi alhas lelamun ta wau intaruk atau hale intatruk hisan dalilan tegese haleng-halel kang hina bikulli halin kalawan saban-saban tika wal qasdulan utawi kang den sejadas biukun nyarupakeun fil wadi wal khissati ing dalam asar wal khissati tegese asar bi qarinatil fa'il musyarati bi tarattubi ma ba'daha ala magoblah kalawan korenah pakang nudukeun kalawan dari marum tutu barang kang tetep ing dalam sausin eva ing atase barang kang tetep ing dalam sadurunge eva minal maili ila dunya wa tibail hawa saking nyatane saking condong maring dunya lan nganuting hawa bil qarinati qalilan kalawan korena dawan Allah zalikal utai zalika utai mangkono al masalu tegese sifatikum masalul qaum sifatan kaum alladzina hantade wong akeh kadzabu kang ngagorohkeun ya alladzina kabebi ayat tidak kalawan sake ayat ingsun agung faqqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing pirang-pirang carita anal yahudi ngates yahudi la'allahum wa mana wa yahudi tafakkarun iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese kangen-kangennya Yahudi fiha ing dalam ayatina fayuminun maka bakal ngimankeun ya Yahudi kabeh ayat rek nyaritakeun jelema nu pinter kabina-bina di mama-mama di buya-buya eueuh deui duan saluhureun kiai pohara jasa pinter dua riwayat bahkan tilu lamun riwayat Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Mujahid nu dicaritakeun di dieu adalah Bal'am bin Ba'ur lamun riwayat Abdullah bin Umar Sa'id Ibnul Musayyab Zaid Ibnu Aslam ieu adalah Umayyah Ibnu Abi Shalih bahkan tilu aya hiji jelema pintar luar biasa Umayyah Zabur talar Injil talar pertanyaan seluruh masyarakat pohara pintar ku pinter-pinterna nyana nyaon bahwa Allah teh bakal ngutus seorang rasul di zaman nyana geus ngomong baik saudara-saudara sekalian wahai kaum masyarakat sing ade di akhir zaman ayeuna Allah bakal ngutus seorang rasul terakhir bakal anu bakal dakwah Islamnya nauhidkeun ka Gusti Allah ayeuna pisan waktuna masyaallah
barang jol teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nyangka ilah rasul nu asli nu hebat. Ditanya Umayyah, mama nusok dicarioskeun ku mama teh rasul akhir zaman teh Muhammad teh apa sanes? Bener. Ilah rasul hak asli. Dupi mama kumaha ieu sanggeusna kieu bade iman apa henteu jeung kami iman apa ulah? Ke soal iman ke heula. Masyarakat ge bingung. Kur ieu mah ngagembor-gemborkeun sing hade aya rasul akhir zaman ngaran Muhammad, sing hade rasul akhir zaman ngaran Muhammad. Tepat waktuna Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul. Umayyah ditanya, bener, tapi ketika ditanya iman ulah, ke mikir heula. Masya Allah. Kunaon teh nu mantak nyana henteu langsung iman ka Kangjeng Nabi. Jeung kunaon nyana ngajagaan masyarakat, ke mikir heula. Lantaran waroja ayyakuna huwa, nyana berharap rasul nu diturunkeun akhir zaman teh nyana. Jadi nyana nu bocah yang jadi rasul teh nyana. Masya Allah. Akhirna nyana ka Taif, di Taif maut dalam keadaan mengerikan. Dulur awewe nangaran Fariko. Eta sumping ka Kangjeng, dulur abdi kumaha eta maksudna nyana iman teu ka Kangjeng ke di akhirat kumaha? Cak Kangjeng nyana maut kafir walam yu'min teu iman. Cek Kangjeng Nabi pan nyana eta nyaho bahwa Tuhan teh rasul jeung nyaho bahwa Tuhan teh rasul akhir zaman. Nyana amana sya'ruhu wa kafara qalbu. Kulit nama iman kakaula, kolbu nama kufur, munafik berarti. Wari ge loba anu dihareupeun sumuhun ditu kageut mah masya Allah. Bisa bodohnya teman. Urusannya na jeung Allah. Tapi riwayat anu paling utama setelah dicocokkeun ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Mantak dicatat di kitab ieu. Ieu teh nyaritakeun Kibal'an bin Ba'ur. Masya Allah. Gayaan Kibal'an bin Ba'ur teh ku hebat-hebatna ilmuna. Boga santrina 12 alf mahbarah. 12.000 santri na baik. Boga santri 12.000. Nu 500 bisa hibar. 500 bisa. Masya Allah. Kayaan Kibal'an bin Ba'ur lamun ngadu'a ka Allah ngebul tanda nyana ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Kibal'an bin Ba'ur. Cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Bal'am bin Ba'ur. Ya Allah. Deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Bal'am bin Ba'ur. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Bal'am bin Ba'ur ro'a al-arsya kadeul aras. Ngejeblak langit tak aras kadeul lauhil mahfuz kadeul. Allah karim harap Bal'am bin Ba'ur hebatna moal ayat 2 keistimewaan Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israil.
tapi Balam bin Ba'urah teh tigas gara-gara tigas nanyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israel. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah. Hei Musa, deuleu kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat balik ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeuy beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Perangkat Kangjeng Nabi Musa. Di negara eta teh aya raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'urah. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadengek Israel teh deuk diserang ku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Bal'am bin Ba'urah daratang ka kiai. Fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam. Cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna. Meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh. Nyana teh kuari tengah perjalanan. Kuari teh nyana endek nyerang negara urang sakieu tentremna negara teh nu iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu. Tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge. Walaupun urang kadang-kadang dipaksa ti tamangeranan ka batu. Tapi kan urang aya dina katentreman. Kuari deuk diserang ku Musa. Wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana. Beuh parah kan eta. Cek Kangjeng Nabi Musa, weh atuh eta mah nabi. Manya tuh ai kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya. Baralik deui. Sanggeus baralik deui meunang sapoe dua poe datang deui. Mama tulungan negara urang demi negara urang, demi cinta negara urang, amankeun negara urang. Mama mah geus hebat jasa doana. Mama mah kan geus terkenal jasa doana. Maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna. Weh, cek Kangjeng Nabi Musa kan cek ke Balam ke heula atuh ya mah kan nabi. Boh, atuh parah. Ngan kalang kitu nageke
kaulah bakal ngerekes heula ka Gusti Allah ulagenya wailakum becilaka marane kabeh Musa nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun janama disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoajang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus Allah ya kari sedangkan kibalan tewa kana indahu ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun ku nyana aras kadeuleu lamun dibacakeun ku nyana tanda diijabahna ngebul mun dibacakeun ku nyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking deuketna dirina ka Gusti Allah percaya seluruh masyarakat berikut raja kula bakal ngerekes ka Gusti Allah cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamu wa ini in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati cak jangan kula boga ilmu ge kapan ti Allah ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah kula bisa bae kieu teh ti Allah kula lamun migawe ga doa teh beres ka Nabi Allah zahabat dunyaya wa akhirati bakal hancur kula dunia kula jeung akhirat kula danawana mung kula mah hebat tibal ambin bau lain lalagaan hebat pakai fa'adu alaihi wa an alam minallahi ma la ta'lamu nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang bahayanya nama nabi nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun nu boga keyakinan da kumaha ngadoakeun teh beres ja ilmu kula ge ti Allah teu bisa tapi wa alahu alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkena teh ngadoalah Nabi tinggal Nabi meureunanan ku doa anjeun mah eleh Nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura coba tetep nyana teu daek ngadoa ka Gusti Allah tapi kurang ngarekes heula ka Gusti begitu ngarekes ka Gusti mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik dina impianana la tadu hei Balam ulang doa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana baqali qaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula kula dilarang an ad'u alaihim kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang bejakeun dibejakeun ku Balam bin Baur seperti apa balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae sanu dipake kepercaya ku tuan raja supaya datang ke Balam bin Baur supaya ulah terjadi peperangan akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja akhirnya raja ngutus ke Balam bin Baur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balam bin Baur teh kapan jelema lain samanea
nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah mangga ditunggu musyawarah barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balam bin Baura kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah tapi palam yu'mar bisyai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban meureun nu mantak teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana ternyata falam yu'mar bisyai'in perintahna naon ti Gusti Allah cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Bal'am bin Ba'ur law kariha rabbuk an tad'a alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula lamun Allah keuleun ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge tunggu cek utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar ribuan dirham cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Balam bin Ba'ur nu tadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaanna boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majlis dibangun pondok pesantren dibangun kendaraan dibere masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa Allah karim masya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cik Balam bin Baura kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah nu sakitu poharana geus kula ku ari mandeg siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Jordan di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina di dieu ngaranna aya Gunung Hisban di dieu lah nyana cicingna maka cek Balam bin Baura kula neuk ngadoa di luhur gunung hayang ningali coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para ponggawa-ponggawana jeung pasukan-pasukanana kula siap deuk ngadoakeun cilaka Allah ceklak Balam bin Baura naik onta kesayanganana tidinya berangkat encan jauh berangkat onta depak ngaguli teu daek berangkat turun ki Balam bin Baura nazala anha wa darba ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui udah siap hudang deui farokibah naik deui palam tasirbihi kasira
encan ge sababaraha jauh hatta Ramadan ngagusruk deui mungeun onta teh nyahueun ka ambeuk Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambeuk nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masyaallah. Wah kada miraron akhirna sababaraha kali onta teu maju nyana minta ka Gusti Allah Gusti dengan kedahsyatan Ismul Azam nu kukula dibaca nyuwun keur izin Allah Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang sia kos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikersakeun onta ngomong deui fa antaqahala fa kallamat hujjatan alai onta ngomong cek onta waihaka ya Balam aina tadhabu ama taral malaikata amani taruduni an wajib ngomong onta Masya Allah karim hei Balam di kamana mana berangkat apakah mana tenelum malaikat tuh udah lepas kajajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadele ku kula malaikat onta ngomong ngana sehatan Masya Allah karim wih kata ila nabila wal mu'minin patadu alaihim cilaka mana cak onta dekadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun dekadoakeun cilaka awas diharap cilaka maneh tetep bae tidinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok siangan aya setan aing batur gawe nu anjing ana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskan onta berangkat nyana sorangan mereka gunung Masya Allah karim langsung nyana naik ke gunung ngadoa ke Gusti Allah Allah karim begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nyana ngadoa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Balam Aisyah kumaha ieu ngadoa teh teu beres itu atuh anu cenah aing ngadoa nya ka ditu pada tuh gulung ka dieu yahonya cek kawasan Allah masyaallah ulah sambarangan berhadapan jeung Nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik ka nyana mental doa nyana ngadoa deui kedua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna Masya Allah Tedaekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sadri ngelel letahna datang kada-ada kadi Bal'am bin Ba'urah Allah karim cak kauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fawaqa ala sawti ngelel we datang kadada kadi Allah nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Bal'am bin Ba'urah ilmuna harismana kesaktianana pohara tapi
asli nyana ku sebab hadiah di pamarentah. Iyalah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah. Kuari mah geus lain gupak deui, gupak nguyuk. Proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam, tina cau jadi aung. Negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu. Gila ayatnya Balam bin Bawur dibaca ku nyana ge sarua bae. Nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata. Deuleu jelema nu asup Golkar. Dibangun majelisna, dibangun pondokna. Nyana berjamaah jeung kotok negeri. Pihak santri. Masa sih terjadi itibar ku kieu hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kegituan nanaona. Hanya sejenak, dunia hanya sejenak. Ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim. Asbab nuzulna seperti eta. Turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ke seluruh umat. Faqqa susil qasas. Kisahkeun ku anjeun Muhammad. Faqqa susil qasas, caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh. Seorang ulama Bani Israil Balam bin Ba'ura ngaranna. Hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah dititah dibejakeun. Teu waniun Ki Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu waniun Ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos Ki Balam bin Ba'ura. Ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae mah kajeun. Eta kendaraan nang sa dipeunci cak wae. Teu bisa dinasehatan nya Ki Balam bin Ba'ura ge ontangan nasehatan teh dilingseun. Komo urang. Masyaallah. Mantap kula sok ngocoprak bae ge lain hasud, aing eueuh batur. Jeung aing teh dibere, Pak. Bere atuh aing. Emang kiai hayang, wallahu a'lam. Cilaka ya Indonesia, Masya Allah, barang kiai ancup di pemerintah, ancup di yayasan, negara jadi goyang gua. Orang Karawang goyang mantap. Negara goyang acak-acakan. Siapa sareri baheran aing mah. Bangun ka harti teh kitu tah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wallahu a'lam bimradihi watslulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudi-yahudin naba berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina Taurat ukaula diberi Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa Taurat Zabur meureun belah dituna lain sekadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nyana nyaho kana rahasia-rahasia sehingga tina nyaho kana rahasia-rahasiana teh nyana jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana lain lalagaan bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT naon cenah SPT sepatan
orang wong kronjo. Mengkono dia orang kronjo mah. Weh, hari tanu ge diiring-iring beblon iku bawa wong gendeng ge. Wong kresek mengkonon. Sapa iku kiai? Weh, ana lah. Kesurupan dah. Aduh, Masya Allah. Sing ada tak baca titah ku Gusti Allah nu mantak aing macakeun ge titah aing ku Gusti Allah titah. Dekat bengen belum kucili sia. Titah wasau bacakeun Muhammad. Aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah sok daek dibere ku pamarentah. Acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia. Deuk ti balam bin bauro. Sakadar bagis, teu kudu bagus-bagus. Ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hadapan tanggal Ambon. Tuh, tanggal Ambon. Ari ngerokoknya masalah. Hayang gagayaan segala boga majlis hebat di pamarentah batah. Wa udia ilaihi syai'un, diberi hadiah jana. Cilaka ngelel sia. Barang sana. Urang geus jawa di Pandeglang anu diberi hadiah ku pamarentah ti Kosewad. Urang nyaho di Serang nu diberi ku pamarentah teh ti Gesle. Urang nyaho di Tangerang Jawa Rau ka kiaina ge ti Soledad ti geus nyungsep. Aya deui di Bandung mah tah lain nyungsep deui tah mah ngaguling ka timpah langit. Lain tangga deui geus tah mah. Di Garut sagarut jelema anu ilmu nama beut teka lawan Garut Bandung ngaran-ngaran kiai di wetan ulah kira jago na ngaji. Urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang ka ngelal ngasal di ditu mah ka ngelel-ngelel samsiah teh dilalab ukudu juban teh dilalab jual maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di wetan. Ngaran Jabul Jawa mah teh dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain. Tangkal cau teh anu buleud kitu naon kara? Jantung. Mantap jantungan sia. Jararago ngajina masyaallah malah anu hafizul Quran segala rupa. Tapi ngalegeg dada ti pamarentah deukeut. Boro-boro jang batur jang nyana ge ngalal. Cenah ki uci bisaan bae sia ngomong ku situ sajaek-daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge. Lamun lain ayat ieu aing ge teu wani ka sia. Ya sia mah jago pan ngajina. Aing mah teu bisa ngan ieu mah kebenaran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia. Pancen teu kuceuli atuh sia teh gadenge kuceuli pan dengkul bae paling ngadenge. Ya ki balam ge dinasehatan ku onta eta ge suaratul adat teu ngadenge. Lantaran manusia geus eueuh ngadek nasehatan kaki balan saktina luar biasa. Onta dibere bisa ngomong, nasehatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana. Berarti jelema lamun geus kadahar duit pamarentah teu daek narima nasehat. Deuleu ku ceuli sia deuleu ge. Pan deuleu si ku ceuli aing mah da ku ceuli bae. Mata mah geus biasa tah mah. Lah cenah kuci sok sambarangan we. Lain sambarangan tah ayat da baca ieu aing deuk maca ayat ieu aing mah ieu. Aing mah deuk maca ayat ieu kabeneran biasa ieu. Tapi cenah ulah kitu aing mah deuk kitu bae ja. Ya ku aing lamun disebutan mah beuh ambalaya. Tak tadina boga santri 100 200 300 barang dibangun majelis ku Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai urusanan. Ulah kitu cenah ge. Baca ku sia ayat. Nah, sia mah kitu bae sih, dinasehatan kontak itu bisa. Atuh komo ku aing. Lah aing mah cenah balik. Ha kadeuleu cenah balik eta. Ayo sia. Yo aing mah cenah deuk ieu pajar balik bae mah kajen ngompol bae los. Lain kitu yuk. Urang renung babarengan abe urang sama. Teu maksudna naon. Urang renung tafakuran dititah ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam teu kudu didongeng-dongeng kiai nu kuari ja urang ge nyaho kula ge loba jasa ka wau kiai nu tata dina hebat barang ancup jeung pamarentah kuari acak-acak mimitina mah andieup jasa barang datang deui berubah kuari make batik masalah geus lah batik mah teh mah ja kiai Jawa ge make batik barang kat deui ka dieu geus pake calana masalah geus calana mah ja kiai ge loba nu make calana barang ka dieu make dasi masalah geus dasi mah barang ka dieu ngomong ngaco kumaha ngacona ortodok atuh kiai pasantren salap kieu mah dikira majuna modernkeun je pemerintah ge cenah geus jadiakeun dadadana atuh mantak naon sareuk aing mah di pasantren kos kitu sakiana teh kamajuan ieu wan batur teh nareuleuh ka urang nongton urang masa sia pendidikan pondok na kos kara itu majelis kos kitu segala teh awit yang kayu nagara keur kuaring geus lain nagara naon kitu ngaranna ortodok deui kuaring mah zamanna geus zaman internet kuaring mah kiai ngomong ge kuaring mah geus WhatsApp-WhatsAppan kiai masyaallah masa sih kiai masih kade ortodok eneh bae ngomong geus ngaco geus teh manu kos kitu mah ulah dilayan geus barengan ge rante seret ka sumur pareum Allah karim waslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad hai Muhammad alaihim kepada Yahudi naba'a aya khabar berita allazi jelma ataina nu kaula diberi ayatina berbagai ayat dibaca diterangkan hukum dikanyahokeun bahkan hikmah-hikmahna pohara jasa sehingga saksi mantraguna sakti mantraguna minta naon bae aya ismul azam pohara langsung diijabah tapi pansalakha minha keluar lepasnya nabi eta ayat-ayat masya Allah percis kama takhrujul hayatu min jildiha sakumaha keluar orai tina kulitna orai terus cici ngaju ngolosod keluar tah nu ditinggalkeun teh nu puputihna teh tah nyana ngolosod ieu ge sarua ayat suci Al-Qur'anul Karim kuari baheula Taurat nu dibaca ku nyana ngolosod kos ngolosodna orae be nu ayat tinggal cangkangna doa atawa percis sakumaha embe dipencit kemudian dikeset dicabut set ngolosod tinggal aya etana doa ieu kuari naon kitu ngara kulitna doang set kulitna doang itu na dibawa ka ditu masyaallah karim kharaja bi kufri keluar mawa ka kufurana saha wa huwa bal'am bin ba'ur saha bal'am bin ba'ur min ulama bani Israil ulama bani Israil nah bisa jadi kitu suila ayad'u ala Musa nu dipenta ngadoakeun cilaka ka kanjing Nabi Musa daekeun embungeun sakali dua kali embungeun tilu kali embungeun selanjutnya wa uhdiya ilaihi syai'un diberi hadiah ku kaum ku pemerintahna haju fada'a daekeun yana ngadoa akhirna mental doana fan qalaba alaihi balik deui kajana doana akhirna wandala lisan wala sadri ngelel ngambai lisan datang ka dadana Allah karim masya Allah iyalah nu kudu dibaca-baca ku para kiai besi kabere marahnya naik letik hayang gede tapi urang bisa ngarasakeun ieu asal geus jadi yayasan beda asal geus dibere sering ku pamarentah beda
beda kumaha buringas teh kadeuna buringas nyawa sia buringas teh henteu bangun indah teh diuk bersama babarengan lain teu asal geus gadahar di pamarentah buringas bangun okos manuk tilil teh sia nyawa ka manuk tilil tok cilintong sae asa jagok kumaha eta artina tilil mah nama lamun enclak teu bisa tetep goyag-goyagan we kan tilil oleh eta kiai anu ngadahar duit pamarentah percis kos manuk tilil nah engke mah lamun aya Ki Golkar tilil aduh kunaon aing inget ka manuk tilil eta mah ilham beureun ti Allah nya atuh saya segala tililan segala kuari mah budak kuari teh jauh ka manuk tilil ai baheula mah pan asal set bae tengah sawah teh atau di galon ngana mah set teh kikituan bae eta nah urang keur teh nyaho mah ih manuk tilil eta nu kitu mah pan teu bisa tetep teu bisa jarang mah kitu tilil jadi bae nyanyian tilil tok celentong aduh heran yang di Quran ayat tilil segala. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين anu sakitu hebatna Balaam bin Ba'ura teh pohara jasa tapi kabelah dia lantaran diberi hadiah eledet tangaran anu kos kitu teh lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula jawa ngaranna ewedet atuh aya ngaran-ngaranna aing mah ngabejaan ka nu kuari pan teu nyaraho nu kuari mah kuari mah teu nyaraho baheula mah aya ngaran-ngaran eledet teh budak lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula jawa eta nu tadi naon cenah ge nu tadi sia mah yang balikan deui bae heran nyawa eta kolot bisa ngaranan kos kitu eta akhirnya ngaran gula apa dah tuh gula apa mah gula kalapa tebang deh ortodok nu kos itu nu tadi nu sebat mah sekali tegerkeun Balaam bin Ba'ura dua kali tegerkeun dirayu ku kaum-kaum masih tegerkeun satungtung can diberi hadiah mah nyana teger ka binabina barang geus diberi hadiah mah eleh deet fa'atba'ahu syaiton maka nuturkeun ka anjeunna setan ai padrokahu tegas sama dipanggihan ku setan gulabah fasol korinah jadilah setan babaturannya anu tadi namanya na digoda ku setan tadi nama digoda ku setan tedaekeun barang diberi hadiah daekeun eta lapang goda setan barang geus daekeun mah kuari mah malah setan ngamakmum ka nyana lantaran Balaam bin Ba'ura diangkat jadi panglima setan percis kos nu kamari aya pengangkatan teh iya nadak bahasana ge fa'atba'ahu syaiton fa'adrakahu mimiti nyana digoda ku setan kuari barang geus lancar setan ngamakmum ka nyana ban pohara berarti nyana mah KM aduh fasara qarib tuh Masya Allah Balaam bin Ba'ura lamun kurang ditapakuran pohara sanggeus taki Balaam bin Ba'ura tengel litahna datang ka dada
Tidinya terus baik kaum-kaum nah heran tapi terus baik dipenta keistimewaan lantaran doa nama masyhur hebatna walam yabqa ilal maqwal hilah tapi tetep baiknya nangis geleletan ge terus baik teu eureun ngadoakeun teh teu terus baik wasam pasam kurulakum mu'tad carana kumaha atuh ieu kami kieu kuari bawa awewe hias papaesan nu hebat hias nu hebat supakat deuleu ka geunisanana kirimkeun ka ditu ka tentara Musa lantaran doa kula geus mental babalik ka kula kuari mah urang kirimkeun awewe bae ka ditu hias modif bagus supaya kadeu kagelisan kacam pernikahan kamolakanan cantik aduh luar biasa bawa ka ditu goda eta tentara Musa lantaran lamun ku awewe mah engke ge bisa kagoda hayo carat nurut kaki Baan Bimba urang sebab jana adalah tokoh nu paling karismatik watu ratusan awewe dihias dibagus-bagus masya Allah summa arsaluhunna ila askari bani Israil terus dikirim ke tentara ka ditu ka tentara Kanjeng Nabi Musa kita lihat buruhunna alla tamna imratun nafsaha min rajulin arada ketika aya tentara anu hayangeun gas persilakan hayo persilakan kena rusaknya Masya Allah datang ka kitu gagodaan datang ka kitu gagodaan laliwatlah awewe kadinya tungaran-ngaran awewe anu geus dihias geulis ka bida-bina beuh lain lalagaan ku ari ge teh saeutik pamarentah anu tigeus gara-gara deuleu awewe nu molek anu cantik itu keneh pedagang-pedagang bos-bos memang geus parentina teu kaget lamun pamarentah ngabogaan simpenan teu kaget lamun bos ngabogaan simpenan ku ari mah ulah kaget kiai ge ngabogaan simpenan ulah kaget di akhir zaman ku ari HP main HP emang ku teh nyaho kitu ka kiai anu zina zao insyaallah nyaho bah sombong amat kiai aing emang amun keur sombong ya di Tangerang kiai belah dia zina nyaho nu belah ditu zina nyaho insyaallah kiai sombong amat nyaho kagaib segala rupa ulah sok sombong nu nyaho nu kagaib mah kecuali Allah aing mah lain gaib awewe nu dizinahanna bebeja gaib sana macem-macem itu macem-macem nyana ceri kayang tobat sababaraha awewe ceri kayang tobat kukula ditanya emang tobatina naon teu bisa ngomong ceknya emang boga salah kita teu boga ieu tobatina naon abdi ngalakukeun teu bagus jeung saha jeung anu di antarana malah maya kiaian cek aing teh lain ya sial ka aing ye besi aing bae lain orenganan ta aya nu dibeja bohong sia mere fotona kan nyata kan ya Allah tinggal ku tapakur bae masyaallah kunaon aing teu naudzubillah min ya liin naonan kan ceuk kula ieu kiai ge di akhir zaman kumaha mimitina kula sok nanggap kumaha mimitina gitulah urusanana ternyata HP ulah nyalakeun budak sia main HP bae cilaka horeng nyana geus antep insyaallah bal dibejakeun eta mah carita karusakan baheula dan rusak jasa
rusak lain lalagaan. Masya Allah. Ayo guys gitu mah loba serong-serong jeung pamajikan batur nu lain kiai atuh teh mah geus teu kacarita. Pamarentah atuh teu kacarita. Wah cenah kiai sok sombong amat pamajikan nyanana bebeja ka kula lantaran salakina teu balik-balik. Nu camat teh ya, nu DPR teh ya, nu PNS teh ya. Nyana ge kan kesal nu mantak datang ka eta ge nu datang seperkecil, nu teu datang mah balaya. Anu dilarang diancam ku salakin awas ya gara kaki uci. Emang gua tanya nyaho. Sebab janana ge bebeja babaturan ku lagi cenah deuk dieu ngan diancam ku salakin atuh. Ya, ayo nyaho jasa. Nyaho lah insyaallah nyaho. Aja dengan lain dicaritakeun naon berarti bok-brok jasa gitu maksudna bok-brok jasa. Bok-brok kula di imah bae ge nyaho komo meureun kula mun lelempangan ka ditu. Atuh sarobok-brok na teh makos kitu mah. Ancur-ancuran, lain lalagan. Masyaallah. Iyalah ngagoda tentara-tentara kaum-kaum Kangjeng Nabi Musa melalui wanita-wanita. Ya, kulantaran awewe atuh komo di Timur Tengah atuh. Kayaan daerahna kan lain deui Timur Tengah. Potonganan lain deui, kerusakannya lain deui. Di urang mah kerusakan teh anya. Nu ti heula mah kapan di Timur Tengah. Segala aya tali irung, tali ceuli, tari perut, segala mas. Tari ge macam-macam. Di urang mah tari kan kikituan tong nang. Di Mesir bagus aya tali perut. Lamun mamang ka Mesir, bapak ka Mesir gadi itu moal hayang balik. Moal hayang balik geus. Oh, dibere tari perut emang kumaha gitu, teu make calana. Teu make calana, ti mimiti nangtung datang ka diuk, datang ka ngedeng ancul-anculan. Pan cenah kieu nyaho cenah aing mah. Ngan cenah-cenah ge kieu waktu kula ke Mesir kapan eta teh ya deuk daharna teh dipersilakeun di Bengawan Nil. Didinya bakal daharna kiai di Bengawan Nil restoran termahal. Cek ulah masalah guys. Nah, nu bermasalah lain masalah restoran kiai. Engke ieu restoran. Nah, di pintu ini keluar disitulah ada musik. Nanti masuk ke situ ada tari perut. Nah, itu ke situ jangan. Lamun kula doang daek. Maksudnya aing nek nipu Allah bae gitu dah. Baturullah kayaknya nyaho aing ku Allah mah teu naon. Ditawaran kan eta kan kula pamimpinna. Kan ditawaran. Jamaah mah nyaho teu nyaho sapodo. Tapi kula mah kan ditawaran. Di situlah ke. Ceuk kula aya dahar di dinya mah masalah ngan eta mah kunci bae eta mah. Aya tembus oge ka salah sahiji jamaah kula. Kiai. Kula mandeg. Sial tak kuari ge nyaho tak beungeut nyaho jasa. Nu hayang eta tah. Kukula disentak naonan sia. Wah tuh cenah itu menang mah. Dongeng Mesir. Eta teh lain lalagaan. Jadi udi ditu teh kapan bebeja kan ka kula. Eta restoran termahal ayeuna di Bengawan Nil. Nah, seperti eta kadinya. Ngan pintu nu eta tetep ditutup. Lamun dipersilakan buka bread. Etalah bakal aya tayangan-tayangan gosi. Dan kula nanya, kula moal bisa ngaulah, moal bisa ngaheuhan lamun encan nyaho kerusakanana atau kumaha coba model kumaha. Nganu ge kitu ya. Kalau kieu. Henteu coba modelna model kumaha eta. Kan lamun biasa-biasa mah kukula dibeunangkeun. Kieu cenah kieu. Hadena Haji Pendi teu nyahoeun. Lamun harita di bejaan kukula boh nyana mah maksa pannyana mah setengah jelema. Geus ada kula dilarang-larang. Ini kan kesempatan nyana mah pasti gitu kesempatan ini. Ini kan bayar. Kula embung tah ngadenge kos kitu embung. Mantak dirahasiakeun bae. Dirahasiakeun kakarek dibuka ku ari bae. Mun karita nyahoan atuh nu kitu mah beung.
dilarang kula barang dicaritakeun ku nyana kieu lah kaayaan Mesir Kiai tah aduh masyaallah ulah rusak Mesir teh kos Timur Tengah lain lalaga lamun di urang aya hostes kaca di Timur Tengah lamun aya di urang tari balet Timur Tengah lamun aya di urang tari perut di Timur Tengah kerusakan teh lain lalagaan di urang anyar rusak teh anyar urang Timur Tengah tuh main-main di urang mah teu biasa-biasa datanglah melalui barat ka urang barat di urang mah nu rusak teh urang Timur Tengah mah teu pati di urang mah kakarakuari bae deuleu coba ka Cipanas urang Arab silih kenyot urang Arab silih kenyot naon ge rokok siapa suka juga macem-macem bae urang gua di ke puncak urang Arab lu badasa di jalan teh diamankeun ku negara urang lantaran turis terus ka Cipanas ka ditu kuari geus aya hotelna urang Arab geus aya kemudian kitu restoranna geus aya supermarketna geus aya percis urang lamun ka Cipanas kuari geus asa lain di Indonesia asa di Arab geus asa di Arab kuari awewena dijualan kadinya masyaallah camat nyaweun atuh kula ge nyaho komo camat lurah nyaweun atuh lurahna ge meureun jadi mucikarina meureunna bupati nyaweun atuh kula bae kula sapira kula nyaho atuh komo nyahana can pugu cak bupati meureunana rusakan dirinya bisa oge sih ngan meureun di antara nu ngasaan nyana meureun rusak emang kumaha kitu negara urang mentak kula mah asal ka Cipanas sieun kumaha mun dibalikeun ya ku Gusti Allah masyaallah hancur-hancuran negara urang diacak-acak ku urang Arab sementara urang dititah cinta Arab ku Kanjeng Nabi cintailah Arab sebab ana minal Arab mentak sihade ka urang Arab mah kudu cinta paksakeun mantak kula mah mun anu geulis aing cinta tah sebab dititah ku Kanjeng Nabi cak Kanjeng Nabi ana minal Arab geus kula mah kanu geulis cinta paling ge cak Kanjeng Nabi boblok sia cinta kanu kitu hampura Gusti aduh ieu mah sia aing mah nyapertikeun ge sia pasti kos kitu maksudna sarua jeung aing ya Allah ya Rabb ieu rusak mulai rusak tentara Kanjeng Nabi Musa rusak aya nu zina sagala hancur sarua kan dirusak ku kibalan bimbang orang dikirim awewe cantik kemudian nyana mempersilahkan dirina gratis cek nyana ge kula mah ridho jasa geus kurang lillahi taala amu wa taala mun geus lillahi taala kos kitu misalnya aya awewe geulis saja datang ka Haji Pendi misalnya ya Haji nyana satalanjang Haji kula mah ieu mah geus ridho jasa lillahi taala cak Haji Pendi boro-boro lillahi taala aing mah mayar ge dae ka sia nya nama kos kitu pan belu leuwih rusak jalan tibatan orang Arab orek Allah karim iyalah rusak Allah numantak Kanjeng Nabi Musa kaget di dieu Kanjeng Nabi Musa teh ningali karusakan kaumna di mana eta di jurang tersendat Kanjeng Nabi Musa teu bisa ngalanjutkeun lalakonna ka Israel lumantak Kanjeng Nabi Musa ge kaget cek Kanjeng Nabi Musa ya Rabbi bi ayyi dzambin wa qana fiti dosa naon Gusti anu terjadi ka kami kabehan di jurang ti sehingga kami teu bisa ngalanjutkeun lalakon perang ka ditu padahal mah pandit tadi instruksikeun ku Gusti tapi ilal suama kaum teh masyarakat teh bala tentara teh jadi rarusak ieu Gusti biayyi dzambin wa qana fiti Gusti dosa naon lu terjadi
dijawab ku Gusti Allah bidu'a Bal'am bin Ba'ur. Musa ku doa ki Bal'am bin Ba'ur. Gusti ulang ngadenge ngaran eta jelema hebat, jelema istimewa, sangat istimewa, sakti mantagun. Tapi konyana nyalagunakeun doa Gusti. Cak Kangjeng Nabi Musa pan Gusti mah pangeran atuh. Teu nyalahkeun ka sasaha mun abdi nyalahkeun ka Gusti mah nya atuh. Dina hate mah aya di jero naha atuh Gusti mah diijabah tapi pat eta mah hak Gusti. Teu bisa urang kos kitu teh mah hak Gusti. Cuma abdi masa kieu ungkul ka masa minta doa walaya pastami fasma doai alaihi Gusti sakumaha Gusti ngupingkeun doa Bal'am bin Ba'ur ngarusak ka kami kabehan fasma doai alaihi Gusti pangdegekeun doa abdi deuk karusaknyana. Doa rusak dijawab ku doa rusak deui. Doa rusak dibalas ku karusakan deui. Sumadaha Kanjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Di antara doa Kanjeng Nabi Musa, Allahumma anza minhu ismallahil a'zam wal iman wal ma'rifat. Panjang kan itu Gusti. Boga pangyabutkeun Gusti. Ismal a'zam anu aya di anjeunna, iman nu aya di anjeunna, ma'rifat nu aya di anjeunna. Abdi bisa ngalanjutkeun lalakon berjuang. Sebab kehalangan berjuang abdi Gusti pangdegekeun Gusti doa abdi sesuai jeung perintah Gusti abdi teh rek kalanjutkeun perang Gusti sabilillah ngaluhurkeun agama Gusti tanpa pamrih urusan eleh menang lain urusan tapi abdi deuk kalaksakeun perintah liilai kalimatillah Gusti inza minhu ismallahil azam wa iman wal ma'rifat harita keneh ku Gusti Allah diterima didenge mantap fasalakhallahu mimma kana alaih wa naza'a minhul ma'rifah dicabut imanna dicabut ma'rifatna imanan ma'rifatan ki Bal'am bin Ba'ur tadilah ayatna nu dibacakeun watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha lepas tah ieu deuk jaritakeun pansalakha horenganan Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah mantak sing hade kawali Allah Gusti Allah geus janji man azali waliyan faqad azantuhu bil haram ulah ka nabi ulah ka rasul wali aing rusak ku sia nyerikeun ku sia tanpa didoakan deui ku ari aing nu tandang langsung man ada li walian sajelema nu nganjarikeun ka wali aing faqad adzantu bil haram aing anu bakal ngarusak kanyana melepes ka jeung kumaha jelema bertentangan jeung wali Allah tunggu tinggal sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun deurekeun Allah langsung ngutukna sing ada nu manteh ka wali Allah sing hade jasa kawali Allah nyana nama teu pernah ngadoakeun jore lamun ngadoakeun jore atuh disopot kawalianana tapi Allah nu tandang sebab jana geus deukeut jasa jeung Gusti Allah mantak sing hade jasa kawali Allah baik anu geus mararaot komo nu araya keneh nu geus maot emang maot teu wali Allah mah teu maot carekanan geureuh Maulana Hasanuddin kurang tinggal tunggu tanggal mainna bae sabulan 2 bulan ringsak ujian. Awas wali-wali Allah nu geus jelas berkaromah. Carekanan kurang, benduan kurang. Tinggal tunggu tanggal mainna. Tunggu waktu bae. Ji, atuh nu bantah kurang datang ka dinya, salam dijawab ku nya teu maot nya. Haji Penige pernah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kabur harita. Sia sugan teh wali nu ngajawab kuntilanak goblok jasa. Parenganan aing membeureun ngahiji jeung kuntilanak. Masyaallah karim. Jauh jasa tahu pangkat jeung walinya.
lamun kula hazarah jeung Habib Lutfi kadinya ka Abah kadinya nangtung we. Assalamualaikum. Enakan kikituan ya nama. Oh iya. Insyaallah. Insyaallah. Je kula. Aing maca naon ya? Iya. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ber. Tinggal kula baik ya. Ya, Habib Lutfi dan naon. Zarah bertiga Abah jeung kula dia. Kitu cara zarah. Ya Allah, geus da bae-bae kakara ngomong. Aduh, ketemu dengan Abah anu. Ye. Masya Allah. Jaji pendi mah zarah bae ge 3 kapangi. Kapangi gitu jeung tukang bas mah lulu aya deuna tukang bas. Kamari teh Syekh Aziz sarua ceurik ya. Keur ngobrol jeung kuat ceurik. Ceurik terus susutan. Ya Allah, cek Qur'anon. Sebalik tanya. Aya ketemu dengan Gidi Hati. Masya Allah, batur maka parangi gitu. Zarah ka ditu. Ka luar batang. Hordengna leumpang. Deng. Kaget. Berarti disambut. Aja bener gitu. Maksudnya oyak-oyakan tatangkalan teh. Eta geus hebat oyak-oyakan tatangkalan termasuk hebat ya. Insyaallah. Mun kamari mah bener-bener kuntilanak, anu kamari ieu mah tah Gantarawang. Leuwih dahsyat atuh. Bisa leungit nya dibawa ku Gantarawang. Malaya dongeng Gantarawang lamun lain di Banten. Di Banten mah aya Gantarawang. Aya Lawang Aji. Wish, pokoknya masih ada loba nu nyelap di luhur tangkal kayu. Di bawah kelong. Urang keur ieu di lalaga ku mak urang sia kelong sia. Kelong kos kumaha mah kelong mah susuna gedak ngangsa datang ka handap. Ih, cek urang teh nini jorek komo eta manana. Mak urang ge seuri. Mak urang ge seuri, heuh sia nyahoan bae. Eta kos kitu kelong, mentak urang lamun neuleun nini kelong. Atuh di mak urang jing. Kos nini ngan susuna panjang ka handap. Sieun tah urang. Sia ditutupan ku susuna ge geus bawa hiber sia. Mak urang kok nondongin kos kitunya. Tak warik haji pendiradak kitu ge tah. Urut di bawah. Kelong keur leutikna. Sesak eta. Masya Allah kari itu. Langsung diijabah doa kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tidinya langsung tak coplok iman jeung makrifat tabal ambin bau. Masya Allah. Dongengkeun ieu cak Gusti Allah Muhammad caritakeun. Sing hade supaya jadi kaca sing hade ieu teh. Hadiah ti pamarentah teh model kos kitu. Ditangga doakeun cilaka. Urang kan dipaksa ku pamarentah mah ditangga doakeun sesuai jeung nyana bari teu beres. Aju kiaina daekeun jadi bere. Doa Allahumma nu maha mulia kan Gusti Allah teh dipake jak neangan hadiah doang. Pikir otak orang. Otak normal ceurik. Allahumma sakadar motor. Allahumma sakadar mobil. Allahumma. Masa sih Ismul Azam Allahumma jang sakadar motor. Atuh maning dagang toge hayang motor mah. Maka ulah Allahumma. Masya Allah cak Allah aing mun lain pangeran, aing mah pangeran bae. Tapi engke hitung-hitungan di akhirat. Isin. Mantak pelepesat. Kiai asal asup ka Golkar be santri eueuh ngaji teu daek marahnya. Goblok. Ngaji bae ka jauh kos. Oh kiai bae. Masyarakat teh bisa ngomong, "Ji, kudu marahnya." Mana teh teh hayang ngaji sih ganyana. Emang kunaon? Ji, atuh bohongan, duit ti bupati nanti dibabagikeun. Lah, mun dibabagikeun mah ge daek ngaji. Nyana doang dileg-legan sakumaha koros. Eta penjabaran, henteu ngomong kitu ngan karitu. Sampaikan Gusti ka Kiai Golkar kos kitu eta. Mantak tinggal jana hak. Goblok cek eta. Ka jauh ngaji, deukeut henteu, ji. Tore koros di ajian. Atuh aing ke jadi ore cabe deui ka ditu. Ai si eta olah mesti jadi ore ti heula.
Iyalah dahsyatna Al-Qur'an. Lain lalagan di ditu na watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha bina. Ieu mah tadi bejakeun kayak dituntut. Fakana minal